nyata alil Quran tilawatil Quran mancahun Quran cigilu atau setengah tazan. Adika bapak-bapak mah percaya lah sok rajin memang ibu-ibu ibu mah aya alasan sibuk bahasa mohon gitu itu kan Quran kuna nama dina sasi Ramadan teh urang kakumpulkeun nyaeta kunaon ku maca Al-Qur'an itu ngabarina hormat dina sasi Ramadan beda dina sasi Ramadan teh nyaeta nuzulna kitab suci Al-Qur'an minimal atuh sasasi teh satamata urang emosi kada bisa kada masuk orang kata sesi Ramadan kalau misalnya kitab suci Al-Quran